Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadaya wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring Mang Otong salamina. Simkuring baris medar carita Sunda dina judul carita Dedemit Gunung Wayang bagian anu ka-20. Sumangga pemirsa supados teu nyangkolong teuing kena waktos, ieu carita Sunda urang kawitan. Pedaran simkuring dina dinten kamari nyarioskeun lalampahan Mang Karta sareng Mang Ahoy teh nya. Kumaha atuh salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan. Mang Ahoy harita teh sanggeus ngobrol jeung Mang Karta tuluy balik ke imahna. Bieli anu jadi pamajikanana ngerasa heran nempok lalakina anu jajadug beungeutna pias. Pok atuh harita Bieli nyarita, "Ari akang kunaon eta nepi kadekil kitu baju karunya ngoyah ki karak balik ke mana wungkul atuh akang teh." Cek Bieli harita sabari ngasongkeun cai kanu jadi salakina. Pok Mang Ahoy nembalan, "Bara-bara bari ngarasuluh Eli, uguh ini ripuh lempang wungkul oge jaba ieu ceui nyari." Barina oge saha atuh Kang anu tah ngalasuluh? Eli mananya oge kunaon akang menang balik oyah kieu? Anu di lemur apan melang. "Mana sanguna Li? Dahar maneh mah ari sangguna teu diasongkeun." Ceuk Mang Ahoy harita angger keneh teu nyamung. "Aduh Gusti, ampun ieu teh nah kunaon salaki urang ieu menang teu nyamung kieu." Ceuk Bieli harita ngarasa heran. Teu cara biasa anak Mang Ahoy bat jadi saliwang sanggeus ngasongkeun sangu jeung deungeuna. Bieli harita tuluy goloyoh indit ka cai. Teu pati hayang ngalobakeun omong kanu jadi salakina jeung ongkoh da teu nyamung. Mang Ahoy harita teu antap parah keduk dahar mun ngalimed. Cag tunda heula Mang Ahoy anu keur dahar. Kiwari urang caritakeun deui lalampahan Mang Jupri. Kaayaan pasasore di lembur Cijambu teu kacaritakeun deui. Kiwari urang caritakeun geus peuting weh. Mang Jupri jeung Mang Karta harita teh keur sing daraweung di pos ronda. Bari ngobrol ngaler ngedul anteng pisan. Amararana nu sajennya Mang Karta. Wayah kieu can datang keneh. Padahal ieu teh jam 10 ya. Ceuk Mang Jupri harita saberitapkeun abagedud anu tutung. Pok Mang Karta nembalan, "Aduh duka teuing atuh Jup. Meureun haroreameun ari usum hujan kieu mah." Mang, padahal layan urang teh loba rina peuting ayeuna teh giran ngarona teh. Aya Kang Arifin tah. PRT Hasan peuting ayeuna teh. Terus Mang Ade tah, Mang Uci. Nyata Jup, aduh kumaha ieu teh pira kurang teang make imahna kitu. Akeun teh Mang daguan heula we lanan mun geus puguh wae urang teang kau ngalimah. Jup lah kitu hade atuh panuju lah. Ceuk Mang Karta harita saberitapkeun caieun teh tuluy raguat diinum bangun nikmat pisan. "Lain Jup, urang teh tadi sore papanggih jeung Ahoy. Manehna teh tos di Gunung Wayang cenah duga teuing tos naon." Papanggih jeung si Ahoy Mang Karta. Heeh. Tos naon cenah teh Gunung Wayang? Wah geus tapa lah. Tong kasewat dengekeun heula atuh deuh kau nyorongot. Kieu Jup urang teh ngawangkong. Tapi aya nu jadi aneh pikeun urang Jup dina eta wangkongan. Apa teu ngawangkong geus eta mah geus aneh.
Dengekeun heula beu atuh maneh motong wae hancengan urang. Sok-sok atuh teruskeun. Manehna teh ceulikna jadi torek euy. Ini torek. Apaan biasana gitu torek? Nyata urang oge rada aneh ieu teh. Eta urang ngocoblak da langka atuh sugan sasiki we anu nyamung. Lempeng kabeh oge teh nyamung pisan. Reg Mangkarta anu nak caritaanana. Tap kena udud tuluy disunut sarebung hasepna mulek kaluhur kena lalangit garduh. Tekung silila pok Mangkarta nuluykeun caritaanana. Da anyar keneh urang papangih biasa wae henteu torek kitu. Ayeuna menang jadi ujug-ujug torek. Moal kitu ceulikna kaasupan setu mah. Aduh tong patih heureuy Mangkarta kurang lucu tah. Manya setum sakitu bandag nabat asup. Teuing mun kaasupan guludug ngeberenan. Tapi jenting lah torek-torek mah keukeuh rada neuteuli keneh urang Mangkarta euy. Gara-gara baretok galungan teh ya. Da maneh mah eleh mulan neuteuli teh. Lain dok kita teuing. Lah tuh urang. Nu geus mah geus we Jup. Ayeuna mah ahoyna oge ceulikna keur aya masalah jeung urang perlu nganyahokeun naon panyakitna. Tah engke atawa isukan mah urang longok ku urang. Wah sulit teuing Mangkarta. Eulah Natali Ulah sok kitu Jup. Urang teh ulah sok ngalilakeun papaseaan, ulah sok ngalilakeun ijid ka batur, kudu akur jeung tetangga. Dari maneh teu akur jeung tetangga mah teu maneh tarek akur jeung muning. Mangkarta mana kerep wae ngomong teh. Atulah. Esokan mah urang ilik ka ditu. Rek sakalian urang minta dihampura ka Ahoy. Tah lamun kitu panuju Jup. Memang kudu kitu. Lamun kitu mah bener ya CS urang kitu mah lah. Ceuk Mangkarta harita sabari nyarande kena tihang garduh. Kumaha lamun esokan sore urang tempo teh si Ahoy Mangkarta. Orang ari sore ngapan geus beres di gawe jadi nyalse. Kitu hade Jup, pokona samper ka urang isukan. Siapa Mangkarta lah. Penasaran ya orang. Hayang nempo Ahoy anu bodeg. Jup jadilah hari kitu mah. Ngan ayeuna mah urang kumaha da atuh ieu teh waktosna teu nyekapan. Cag ieu carita Sunda urang tunda heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing emang baris neraskeun dina bagian anu ka-21 na. Simkuring undur sanes teu sono pamitan sanes pundungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.